Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kaum dangu mana orang lajengkeun deui ieu carios. Dina judul dina carios nyaeta Rukmini Nagihpati. Dina bagian anu ka-2. Mudah-mudahan sing aya manfaat orang sadayana kepala wargi kaum dangu. Mangga ulah hilap subscribe na atur nuhun wilujeng ngadangukeun. Sakumaha nu kaudingnya para wargi sadaya harita Mang Musa teh bade ngontrog Mang Darta ditahan nyaeta dununganana nu katelah Mama Asmita. Maksad sareng tujuan ngontrog teh sanes supaya Jang Pardi ulah kadinya deui atanapi Mang Darta kudu nyarek lamun Jang Pardi ulin ka Imam Mang Darta rek nepungan Nyi Rukmini. Kitu maksud jang tujuan ananya. Tos siap-siap rek ngambek namung barang asup katingal Mang Darta nemeh ngasabedog atuh bogoh Mang Wesa teh para mitra. Lir ibarat atuh kumis baplang sangadulang rek diadukeun ka buaya mah harita teh ngaplek atuh para wargi. Kumis baplang sangadulang waduh meni bentik-bentik we eta kumis para wargi barang rek diadukeun jeung buaya mah langsung ngaplek teu kinjeng-kinjeng jeung kitu. Mangga urang teraskeun para wargi dongeng judulna nyaeta Rukmini Nagihpati dina bagian kadua. Harita Mang Darta ka jero heula rek dibaju sabab keur dibulijir. Sedang bedogna mah harita dituna hareupeun Mang Musa. Ceg Mang Musa kana bedog tuluy dialak diilik bari gagerendengan jero dadana. Amuing menyembring kieu ieu bedog. Untung bieu henteu ujug-ujug sasendak ka Mang Darta. Lamun seug aing sentak senghor siga nu nangtang. Par teh nyawa aing ieu poe ieu. Alamat dilekek we ku Mang Darta mangkring ieu bedog sakieu-sakeutna jeung herang. Lamun nyalabak teh makana tarang kawasna moal kungsi mino sakali ge peulah aing ye. Heuh. Paingan cekolot lamun rek milampah hiji pagawean kudu titih rinti. Lamun rek nyarita kudu diunggang-unggang heula ulah dapon pelendung, ulah dapon ceuweung. Kitu garentes hate Mang Musa waktu ngalak ngilik bedog Mang Darta. Harita para mitra Mang Darta anu rojo. Naon make ngalak ngilik sagala Jang Musa? Ieu Mang ningal bedog sae meni herang nyempring sun. Mang Musa alangah elenge siga nu kapi asem. Dumeh ka prego ku Mang Darta. Eta mah bedog paragina rokan suluh ujang lain bedog adu. Gek Mang Darta diuk bari ngasupkeun bedog kana sarangkana kalawan dituna dina kolong babalean. Nya aya naon atuh Jang Musa? Si sinarieun daek nganyang ka Mang Darta ka karatumanya. Duh. Maksudnya mah nya kitu cewe Mang sun ka hiji ngahaja amengan sun hayang tepang. Sareng Mang atuh kadua perkawisna. Abdi teh kajurungan kuramana Jang Pardi. Ringkesna caricos mangadugikeun sakumaha amanat ti ramana Jang Pardi sun kitu. Aya amanat. Amanat naon Jang Musa? Mang Darta neuteu. Sun eta Mang perkawis Jang Pardi sun. Saurang mana teh upami Jang Pardi aya ka dieu ulah diangkeun sokomo upami dipayunan ku Nyi Rukmini mah. Jelasna mah ulah ditampi we upami Jang Pardi aya ka dieu teh. Ngan sakitu amanatna teh Jang. Leres sakitu Mang. Ceuk Ki Sasmita teh nyarek ulah di aku. Jang Musa kitunya. Sumuun saur ama Sasmita sun. Aya kitu, nah eta batur ari nu jadi anak nganyang ka dieu kudu dicarek sagala mah. Eta naon dasarna cenah Jang Musa? Mang Darta seuring ngahehe siga nu lucu. Kana omongan Pasasmita nu ditepikeun ku Mang Musa. Duka sun ari margi lantaran nama sun. Jan abdi mah teu kantos seueur patarosan ka anjeunna teh. Mung saur anjeunna teh sakitu we amanatna upami Jang Pardi aya ka dieu ulah bade diarangkeun sakitu. Lain keur Mang mah jadi hayang seuri ku caritaan ti dunungan Jang Musa teh kawas lain geus kolot bae. Ieu Jang Musa
bejakeun kadununganjang Musa keur emang matong boroning kaanjangan kujang Pardi atawa ku nu sejena. Dalah cek paribasana di anjangan ku anjing budug ti jarian ge bae teh teuing. Asa nu datang ka tempat mang boga maksud jeung tujuan anu hade. Kajaba nu datang ka tempat mang jelema nu rek ngadatangkeun bibit rurujit. Biang kaonaran, nyeun pucuk ti girang, nyeun pokona maraja wisuna kanu aya di dieu, tak eta boro-boro di aku kudu di imang malah dicempal ku umang mah. Nah dununganjang Musa teh ngomong kituna teh geus dipikir heula atawa henteu atawa teu make uteuk. Naon disebutna lamun emang kasemahan heug si semahna diusir ku emang. Contona ayeuna mang kasemahan kujang Musa can unga acan ge naon ku emang geus dititah init deui. Kasarna mah diusir najang Musa rek ngeunah lamun ku emang ujug-ujug diusir. Cing kumaha perasaan jang Musa lamun rek ngeunah atawa henteu kira-kirana lamun ku emang diusir. Duh, nya moal raos mangsun temal mang Musa tungku tah geuning jang Musa ge ngarti. Kalawan nyebutkeun moal ngeunah sagala diusir ku emang itu ge jang Pardi kana pasti moal ngeunaheun kadangkala malik ngewa ka diri emang jeung kanu jadi anak pamajikan emang. Teu puguh-puguh manehna diusir ku emang. Peda eta kitu jang Pardi hahadean jeung anak emang. Heug bapana jang Pardi teu satujueun anakna boga harepan ka anak emang. Dumeh anak emang kasebutna turunan jelema kurang kaboga. Nu hartina dununganjang Musa ngaresahina dumeh manehna jelema sagala aya kasebut jelema sugih mukti berat beunghar ku perkara haliah dunya kasebut jelema nu nyacaka geus moyan dina sagala rupana sanajan manehna dina waktu kiwari keur mejeunah urung nangtung siang leumpang ge bur beureum bur hideung lubak libuk hartabana uge ulah rasa maneh asa aing beunghar teu deungeun. Kadunyaan dipake angkuh adigung adiguna, dipake hiji alat ngahina kana harkat jeung darajat jalma nu kurang kaboga. Teu hade kitu ceuk mang mah nu bodo. Kudu inget hirup sakabeh manusia teu bisa anger atawa langgeng cicing dina hiji darajat atawa martabat. Ayo ayeuna anakna sok ka dieu. Make dicarek, make kudu disingkahkeun ku emang. Teu bisa kitu keur emang wajang Musa. Ongko hanjang Pardi sok ka dieu lain meunang ka hayang emang. Lain dititah eta mah estu karepna sorangan. Nah dunungan jang Musa terek nyieun gara-gara deui piributeun samodel baheula tina perkara ngadulang layangan di lapang Cisalado. Heuh, lamun kitu teh masih keneh ngageremet. Masih keneh ngunek-ngunek hayang puas ka diri emang. Baheula ge dunungan jang Musa nu ngaran Kisah Smita meuni seserenteng hahaok ngajak jojoh patutunggalan ka emang. Meuni teu sirikna bari teteh nyerag kana lemah. Tapi harita emang cicing we malah ukur seuri. Cicing sotenan lain emang sieun ku pantar manehna. Ngan emang mangarasa era geus kolot bari kudu riributan tina pasal ngadulang layangan. Di mana atuh diri emang ajena jeung manehna kasebut geus kolot rek mere conto bener kalu ngarora. Tah ku dasar eta we nu mata ku emang teu liladenan teh jang Musa. Nyaeta era ku umum babakuna mah ku badarudak ngora. Moal henteu we diseungseurikeun temenan geus karolot ngadon riributan tina pasalang layangan. Ayeuna mah kieu we jang Musa bejakeun kanu jadi dunungan jang Musa. Ceuk mang perkara jang Pardi osok datang ka dieu teh. Eueuh nu nitah, eueuh nu ngonang. Jeung mang teh teu wasa ngusir jelema nu nganyang. Dina ditarimana ge ku emang atawa ku anak mang. Moal menta opieun ka manehna moal. Cenah eta dunungan jang Musa amek sina datang we manehna ka dieu ulah ngajurungan batur siga nu eueuh kawani. Mang Darta panjang lebar nyarita hareupeun Mang Musa nu keur melenguk tungkul teu lemek teu nyarek. Bejakeun nya ku jang Musa anu keur pokona mah anu geus datang ka dieu
henteu dititahku mang kitu Suajang Pardima bisi dunungan Jang Musa genah panasaran datang ka dieu ceuk mang kitu ngarah puguh bule hideungna ari aduh hareupan jeung maneh nama bejakeun nya ka dieu kitu ceuk mang ari rek ngadulang layangan deui mah pokna ditungtungan ku ngahehe bari nepak kana tuur Mang Musa insyaallah mang punten aya bae ujuk permios Mang Musa ngolesed harita keneh tuluy tina babalean turun mangga ujang mangga hampuranya meuni teu cai-cai acan ongko itu ibina jeung si Nyai keur kagirang sawios mangga tuh mangga ujang kitu we nya carioskeun kanu janten dulungan ujang hemal Mang Darta jerut Mang Musa tuluy ngaleos balik dina lempangna meninga gede bangun rusuh da pugus ampir nyedak ka magrib ari Mang Darta sajeroning keur nyerangkeun Mang Musa tengah gerentes jeroeun dadana bari semu anu mesem nah kumaha pipikiran si Sasmita cenah na pangaruh loba teuing dunya barana kitu atawa memang jadi teu hideng sigana teh di korehan we pidorakeun masih eta meuni teu euy tingongkoak nepi ka ngungkul kayang nemongkeun kajagoan wae si eta geus pugu baheula tina pasal ngadulang layangan di lapangan Cisalado bari manehna anu eleh manehna nu tipupun cereng ka aing disabaran asa bekini cak hulu diri aing dianggap cacing cau dianggap keyeup apu dume baheula ku aing teu dilawan kituna sotenan aing mah lain sieun lain miris tapi ngarumasakeun geus kolot kitu deui manehna ayeuna hayo anakna sok ulin ka dieu kudu dicare kudu diusir ku aing nasieun anakna nyokotan barang-barang bibikeunan ka aing gitu baheula ge lamun aing teu mikirkeun geus kolot sigana diwajak bener-bener ku aing disabaran ku disabaranana si jurig atah teh nanya kitu hayang ngajajal ka aing abong kena diri aing geus seueuh tingalieuna na mending ngarekeun ka bolon rodek hulu astagfirullahalazim gerentes hate Mang Darta akhirna ngucapkeun istighfar bari ngusap beungeut gilak malik maksudna rek ka jero torojo nyirukni anakna norojo ngaso heula para mitra lah ngaso heula ngaso mitra sadaya harita para wargi sadaya Mang Darta arhi nangucapkeun istighfar bari ngusap beungeut kilak malik maksudna mereka jero torojo nyiruk mini anakna norojo abah dupina me aya tamu saha ka kupingku Nyai sadaya tamu sasauran sareng abah geuning tanya nyiruk mini nu kakara balik jeung indungna jalan ti dapur
Tajang Musa badai gana Sasmita geuning sisinan tenen Mang Musa ka dieu aya naon Abah nyeruk mini talete kalawan neuteuk gek Mang Darta diuk deui bari ngarongkong wadah bako teu naon hayangeun ulin we ka dieu meureun temal Mang Darta teu ngajelaskeun perkara kajurungan ku Pasasmita sabab ingis anakna reuwas kumaha si Amang teh cager nyai pokna nanyakeun pamana Nyi Rukmini sana si Amang nu teu damang mah Abah saderek istrina si Amang nang ayeuna mah alhamdulillah aya sakinten baru pamajikan si Amang panyana Abah mah si Amang nu gering teh nyeri naon cenah nyai biasa we Abah karaos puyeng sareng nyeri padaharan surna teh tema Nyi Rukmini kajero deui samalah Mang Darta nuturkeun bari nutupkeun panto sabab geus magrib di luar gaang geus mimiti disarada menireang kacaturkeun Mang Musa kakara datang nyampak Pasasmita dununganana keur ngadaweung di teras harita keneh Mang Musa tuluy ditanya kumaha aya si aki-aki pasesaan peong teh Musa aya isunya mah Musa terus diuk dina kursi nyambageun naon si jurig atah dadol teh basa jol maneh ka ditu ujung ngadaweung we di tepas amasun anak pamajikanan ada ya teu aya sun nuju ka girang munga Mang Darta we nyalira sun kumaha ceuk maneh ngomong ka si Darta mun kitu we amasun kitu teh kitu kumaha sing jelas ngomong teh atuh sing balik ari ngomong kos ditanya ku bolon we sileung teh kumaha ceuk ilaing Pasasmita teu boleh sosorongot abong kena geus adat sun disanggemkeun nya kumaha cariosan amat hadi sun pemiajang mah pardi ka dieu teh teu geuning diarangkeun sun kitu malik ku abdi teh setengah diancam Mang Darta na mah bari teu pupun cereng si lain ngomongna ka si Darta sanes teu pupun cereng deui ama mali setengah tutunyuk ka abdi teh amun ku abdi teh kaya diancam gitu neh mah si jurig atahna ka ilaing ujung-ujung ngawaler ama ukur sumuhun-sumuhun we bari pupurungkutan gitu nu bener si Musa aduh nyari ama sing demi sumpahna ge dititip beungeut teh ukur kucap kiceu bae sabarus bisa cingeun gitu Musa ngabohong teu euleum-euleum barakatak Pasasmita seuri nya ceuk dewek ge kawas aya melisung si bedul teh kawas nu cacingeun we deuleu cacakan kakaran di tangan ku laing teh euy heuh kakaran cacakan kakaran di tangan ku laing geus teu bisa ngomong komo lamun didatangan ku dewek moal teu tuluy mecus meureun atuh da becus naon si Darta teh euy ceuk dewek ke baheula basa kadulang layangan di lapangan Cisalado ku dewek harita ditunjuk-tunjuk cukang irungna ukur becus kuluta meletem we teu beda ti lomba eleh atuh jadi teu nemal pisan ku leung dikitukeun teh mah Musa sunang abdi ge ukur tiasa nyebatkeun sumuhun ge kitu ge rada bala babeleb bisa nu arep apa reup ama majarkeun deui kawas nu arab apeup kawas ku eueup meureun nya heuh halus euy memang kudu kitu jadi lalaki euy ulah elegos di dieu kakara ilaing kasebut pagawe dewek beunang dipercaya ku dewek keun sugan sieuneuh ayeuna mah ku ilaing kalawan manehna kabokeun naon pang anak dewek dicarek ulah sina ka ditu nyaeta bisi anak dewek di parabunan ku si wawelak sangkan anak dewek kajodokeun ka anakna di mana geus ngajodo kana pasti rezeki anak dewek di korowot ulah-ulah harta bana dewek di korowot geus moal jauh tina panangan atuh ya pokona mah si Darta mah kitu komo kitu hirup si Darta saumur-umur heureutpakeun pungsat bahan nyatu sore teu isuk lain babasaan nyata nemrak kanyahoana ku tetangana oge keheula pantar dewek kudu bebesanan jeung ngaran si Darta sabab dewek geus nyaho modalna jelema nu kurang kagablek teh di mana panas beuteung sok terus naik panasna kana uteug da senangna sukana manusia teh lain ku jujur lain ku sabar tapi ku harta bana Musa euy teu gablek harta bana mah sanajan alus dangung tetep we letoy boro-boro dipikahayang ku awe ngora ku parawan ini ku nini atau ku parawan ku nini ge dibagegan teu gablek naon-naon mah deuleu
Samode si lain kasebut hiji badega. Pake gining pesak buncir ku duit make celana batik baju kampret bodas di solenang samping polekat Samarina. Diduduku ilakan make terumpah kulit. Gulin ka kota. Moal nu nyangka lain kasebut badega hanapna ge sut banar deuleu. Luhurna kasebut kucia. Awewe siga kumaha ge mun teu katari ku lain, yeuh tong disebutkeun dewek deuleu. Kadang kala si Nurmi ge moal teu ngalenehan ki lain. Geus poan teu. Si Nurmi nyebutna ka ilang teh Mama Nyai teu. Syukur euy, syukur. Si Darta tuluy diancam ku lain. Sugan kadengieun ku gegebirna, sugan kapok geus kitu mah. Nu mata kudu percaya ka dewek. Kitu buktina si Darta teu beda teh hayam lisung, ngeplek jawer nganang terjam yuni hayam kabiri. Pasasmita ngabuih asa suka seuri babara katakan kalawan nguntup nguyup ngahina beak kadae ka Manggelarta. Sun nguping wartos Mang Darta teh jelas jawara ama urut jawara. Jawara naon jawara peuyeum? Jawara oyek meureun. Eta buktina didatangan ku ilaing. Diancam teu bisa ngomong deui. Lamun jawara mah piraku teu ujug-ujug saberut ngabistelkeun gempuran tugar gunung kana cukang irung ilaing. Waruga kawas congcorang murus kitu aya tagog jago tanang jawara. Lamun ngabalengkong moyankeun tongong unggal isuk memang gisohor. Ku dewek baheula dilanina ge si Cakung tukang ucelag aclog. Kana gololog batur bari nu mila bako. Geus beurang hayang kangkan. Angka pokona mah geus barang hakan ka ditu ngan omat lamun si Pardi nanyakeun ulah bebe jatas ngadatangan si Darta. Bebe jamatas dititah ngirimkeun duit ka ditu ka Mang Oji pikeun meuli bini suuknya benih lauk euy. Teu hararese Mang Musa ngoloyong ka jero samalah Pasasmita ge ngampi sabab di luar geus poe. Kira-kira wanci Isa harita Musa tas dahar tuluy asup ka kamarna tapi teu buru-buru sare anggur ngajejentul nangkep tuur. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, kira-kira wanci Isa harita teh. Mang Musa tas dahar tuluy asup ka kamarna tapi teu buru-buru sare anggur ngajejentul we nangkep tuur. Waktu Mang Musa keur ngajejentul di kamarna ujug-ujug berai pantok kamar muka ana direret horeng Jang Pardi. Can sare Mang? Ka canjang. Temal Mang Musa bus Jang Pardi ka kamar kalawan pantona ditutupkeun saasal tadi. Gek diuk sisi dipan. Hari tadi tas di mana ku abdi diteang ka pipir imah eueuh. Ka kamar eueuh nanyakeun ka ibu nyebutkeun teh nyaho tas di mana tuh? Jang Pardi teu. Wangsul eta sih di piwalang kutuang rama sih. Dititah ku ama. Ka mana? Jang Pardi talete.
Piwarang masihkeun artos ka Mang Oji sun kangge ngagale bini lauk kitu. Dupi kitu aya perjuangan naon milari Mang sun. Kieu Mang kulantaran abdi isukan dari ka Malangbong. Hayang pangijeng aki wayahna isukan pangirimkeun duit. Bisi abdi terus ngendong di Malangbong. Sun ngintunkeun artos ka sahajang. Mang Musa semu kaget ka Rukmini bari caritakeun ka Mang Darta perkara domba teh jadi dibeli ku abdi. Cokote ku Mang Darta kasih Halim. Tapi omat ama jeung ibu ulah nyahoeun abdi ngirimkeun duit ka Rukmini. Lamun ama atawa ibu nyahoeun yen abdi ngirimkeun duit ka Rukmini. Moal newak jurig teu kadeuleu, pasti Mang Musa dikekesek ku abdi. Pokona mah pur kuntul kari tunggul lar gaga kari tunggak. Kitu Mang Musa. Aduh. Kumaha dunya mangkaning enjing teh dipiwarang ku ama aja. Musa alasan budina merengut. Dititah naon deui ku ama teh kitu. Sun dipiwarang nyarengan Mang Oji meser bini lauk sun kitu. Nama ke udah dibarengan ku Mang Musa sagala meuli bini lauk-lauk bae atuh. Geus sih ku Mang Oji sorangan kawas nu meuli kintalan we paling-palingnya meuli bini lauk mah ukur sakobokan atau lobana ge 2 kobokan. Aduh. Yares ari teh seueur teh mah jang kalayan cangdos we Mang Oji oge. Dia saeun ngagalih ku nyalira mung da kumaha atuh tuang rama keukeuh. Kedah disarengan ku emang jaran eta saur tuang rama teh. Non teh Mang Oji mah sok abati sakitu. Musa teu weleh nyieun ekol sabab sieun kudu jadi dunungan sedeng manehna cikeneh tas dititah ngadatangan Mang Darta. Nya teu naon dak dianteur ku Mang Musa ge. Wayahna samemeh marengan Mang Oji meuli lauk panganterkeun heula duit ka Rukmini. Heug caritakeun ku Mang Darta perkara domba mah cokot we di si Halim. Sabab ti mangkukna keneh geus diduitan ku abdi. Teh duitna tah kade leungit, jeung awas lamun beja ka ama jeung ka ibu. Jang Pardi ngasongkeun duit di amplopan kalawa dirawatan ku Musa. Tapi kitu ge bari rada merengut, koloyong Jang Pardi ka jero deui terus ngampih ka kamarna. Ari Musa waktu nyimpen duit di kamarna ku kurutu sorangan. Aing mah kusakieuna we jadi jelema nu cicingna tungtung curug. Tadi bapana nitah ngadatangan Jang Darta kalawan kudu nepikeun sakumaha caritaanana. Ayeuna disambung ku anakna kudu ngirimkeun duit ka Nyi Rukmini. Ceuk bapana kitu, ceuk bapana anakna kieu. Nyaman anu kudu diturut ku aing teh nya. Ari teh digugu panita anakna kana pasti diri aing dicarekan. Komo lamun aing teu ngagugu ka bapana, lain dicarekan deui kadang-kala beungeut aing jamamoh we ngadak-ngadak. Jadi kemu nampak panggiti. Sedeng ama Sasmita teh lamun geus aya ka keuheul atawa ka amek, tara make direret ku tangtunganana. Tara ngingetkeun ka sahanapeun atawa ka saluhureun saha ka 2 gaplok we. Lamun nyarekan beak bersih, dadas koredas, si bau hayam teh, si bau ucing garong teh, si bau haweuk teh, si goreng sopak, si jurig masih lok-lok bungaok. Tapi teu naon kitu ge lah ari manehna nyahoeun maka aing. Boh anakna, boh bapana. Kayang dia cing aduh sing aya kaingetan kilang bare mereka ongkos-ongkos ado maju. Aduh keur meuli-meuli bako sakeureuteun. Da ieu mah masyaallah. Aduh. Heueuh. Jadam teh mulai bangsana we ieu mah. Moal aya duana we samulai dulungan Asep Musa. Asa naon lamun uing kasebut Asepnya. Ampun deing moal teu kalenger temenan. Bae ngancek jenatna nu jadi aki. Baheula kungsi nyarita ka uing. Pokna teh lu geura jaga mah pasti ka alam ku si lu. Heueuh ka alaman. Bakal loba nu palinter tapi teu ngarti jarang cenah kitu. Nu ngartina jarang. Harita simkuring ngahuleung. Aya kana setengah jam na para mitra. Sung ngahuleung sote ngamutan perkawis unggelan ci jenata pun aki nu jenengan aki karta. Nya namai teh ka emut ayeuna para mitra. Si hureng unggelan pun aki teh nyebatkeun si nu palinter. Jarang nu ngaltos kabuktosan. Kudu janten dunungan ayeuna we kitu. Sumun kana naon-naon pinter, kana sasauran pinter, kana ngabalantikna pinter, kana ngarentenkeun pinter nomor wahib. Nanging kada urusan ngartos mah teu aya sumun. Teu ngartos kana ngaji rasa jeung kasasama, teu ngartos kana ngaji diri kanu leutik kitu. Samodel Kasim kuring we, Cecep Musa teh ya. Hayang we nya disebut Cecep. Masya Allah. Ras emut kasih sindiran we. Nah los kasih sindiran ni. Ayo. Ning sawias para mitra lah. Mang bade ngahliring sekedap tama semal ye. Entong tiwu teuing rek bonteng mah baligo wae cenah Kang Aden.
Antong kitu-kitu teuing rek goreng mah cece bade teu wae. Kacipari gogodoh jeung bajigur abdi nyeri kabogoh direbut batur ning kawali dulang kawali kula opat rerenengan pamali ujang pamali ulah ngopat kagorengan dede teman ini kencarkeun glak blang pak aduh panyanten teh aya Mang Musa sosoranganan dumeh ka pergo ka pasasmita dununganana. Nah make alanga elenge sia Musa sok adinya tuluikeun ngarampayak teresep deka ningalina mun bari kunyu krek ngajuru we sok buru-buru sekali deui doman ini paran deus cekap ama kawas nu teh hidang sia lalampahan teh naonan bi teh eta sunu ngapalkeun gerak cimane sia mah diteraskeun kana gerak cikeruh kitu bade pikir sia naon ama rek aya picaritaeun ka ilaing semoga ama nanging saena mah dituesun di luar tong di dieu ceun jalan di dieu mah baru habeuk sih langeus we di dieu bari noge naha di luar mah bisi kadengan ku si Pardi bawa kuna mah saya di luar ama we jalanan di dieu mah sun eta eta kumaha sun jalanan eta amana sun aja ama abdi na we sun ieu sun ieu naon sia kunyang sun asa nyelek kana angeun sun seul angeun lain teh Isane seul angeun mung karaosna asa nyelek kana hulu sun jalanan ieu dihandap sun si juring sia mun ngomong ka tincak kitu lain asa nyelek si badul sia pasasmita anggur nyeung seurikeun harita si horeng para mitra Mang Musa teh katincak ku tarumpah sakitu jebragna ngaso heula para mitra sadaya ngaso Para mitra sadaya harita para mitra pasasmita tuluy nyarita katincak naonana abi teh pokna bari ningali suku Musa aduh ama saya we katincak ti anakna sun komi inung naon hawatos we ka anakna ama Musa nyengir inung naon sun inung suku sumangkaning teu aya bapaan ramoe ama wah si badung we sia kieu Musa ilaing digawe di dia geus hampir 2 tahun anger teh inca balilahan deui nya leres ama anger we sagarupina sun anger sagarupana naon make jang anger sagarupana segala anger cicingna anger diurus barang hakana anger sok dibere bubututan bagi digawe sun eta leres ama mung aya nu anger saja bit eta di sun eta naon deui nu anger teh perkawis eta sun anu biasa ku aman sok dipasikeun we tiap sasi teh sun Musa alangah elenges janu kapi asem si borokokok sia perkara eta mah montong make dicaritakeun sia bedul nyo beres we ilaing mah deuleu kieu euy kulantaran ilaing kasebut bade gadewek nu satia nu tuhu kana parentah tinu jadi dulungan kata mah ilaing rajin kana barang bawe henteu kungsi dititah ku dasar kitu dewek rek mercayakeun sagemblengna ka ilaing
mati saserat ayeuna kaharep kudu bisa nalingakeun si Pardi. Sun kedah nalingakeun yang Pardi sun. Si Pardi anak dewek. Sun lajeng. Lamun si Pardi turun ti imah talingakeun ku ilaing ka mana cingna. Bisi nganyang kasih aki-aki congcorang murus heuh ka Sidarta. Sabab ditilik ku pikir digambar ku rasawatin dewek geus semua henteu anak dewek bakal digerjudna lamun seug kajodokeun ku anakna Sidarta. Da kitu. Dewek lain heureuy Musa. Lamun si Pardi keukeuh peuteukeun hayang boga pamajikan ka anak Sidarta, dewek kajin lapur anak tibatan hartabana dewek digerjud ke si wabalak. Pek si Pardi kawin ka anakna Sidarta, ngan lamun kitu dewek kajin lapur anak sasigi. Pasasmita asa kata lanyuran omongan make luas ngedalkeun kajin lapur anak sasiki sagala. Ku henteu satuju-satujuna. Anak para mitra sadaya manehanana babarengan jeung Nyi Rukmini. Atuh deui mun digamarkeun manehna teu satuju lamun boga minantu ka Nyi Rukmini. Aduh, ulah dugi ka kitu ama sun. Jalan saya awon ge jang Pardi teh putra ama sun. Anak dewek tapi lamun manehna bener bager tur nurut ka dewek. Ari teu nurut mah baheula mah. Ya jeung baheula masing nepi ka kumaha ge dilaporkeun ku dewek lain heureuy deuleu euy. Eta kunaon atuh marginan teu sapuk sareng pajang Pardi teh palae ka putra Mang Darta teh ama Mang Musa wanitumanya para mitra. Ya, dewek mah izin we ka Sidarta samalah diarep-arep hayang aya pasal ti manehna. Moal asa-asa ku dewek direrejet igana. Digebrek bangusna lain heureuy euy. Hanya kale waktuna kaburu beak deuleu. Para mitra. Duy seep di waktosna duy ka dieu heula carios nyambung. Judulna nyaeta cenah Rukmini Nagih Pati.